hayang kawin. Geus teu kuat ngarai-ngarai nampo janda. Woi, Anjing, Asia nyanyi teh ngacaprak wae atuh. panan aing teh hayang kawin mang anjing. Kunaon ari sia teh? Hayang kawin nyanyi teh. Da we aing hayo we nanya iraek rumah tangga. Emang sia geus gablek modalna. Acan anjing. Percuma atuh. Eta boga modal mah. Kan indung aing keur ngusahakeun. Ayo we kolot atuh ngusahakeun teh. Emang teh usaha-usaha nya pagawean teh nyanyi we hayang kawin. Da teh anjing usaha naon mah aing gawe sakieu ayana. Aya yang ngopi hungkul. Terusna eueuh. Terus naon tadi ngare-ngare atuh? Biasa aing loba nu iklan sabun anjing. Rek pameulikeun sabun. Ulah tuh aing kawin aing asli. Pagawean teh nyusahkeun we. Kebayang mah. Anjing dia pentingnya. Geus kieu aya nu KUA gratis. Siksa gratis. Terus resepsionisna kumaha? Dari sia ngomong resepsionis. Resepsi jangkar. Eta tah maksud aing teh. Manya ayeuna kawinan anjing. Makan-makan ngejo atuh anjing. Geus we ayeuna mah ngaliwat. Anjing, manya. Resepsi na ngaliwat tungkul. Kita anjing pemandangan teu enak anjing. Anu dahar bari nagog anjing. Bari kieu. Kursi-kursi acan meja anjing. Nya make daun cawu alasna anjing. Nu penting mah nyatu seubeuh. Ya sebel tapi aing era tuh anjing aya resepsi mah. Dari sia hirup teh neca pisan. Sakirana can mampu mah modalna. Ulah waka hayang kawin sia teh. Geus urang ek ini teh. Ini ka mana mang heh? Rek ka warung, rek meuli sabun paparantieun jeung maneh di Singarai. Si goblok anjing. Kang, Hei, iraha tuh kada ke rumah tangga tuh. ya acan aya modalna. Can aya nya atuh da cicing wae teu usaha. Sing sabar atuh ya keur usaha. Usaha cicing wae. Emang dae ningali urang ke dikawin ku batur. Ulah tuh anjing. Dia malin kalah mere semangat. Kalau nyuntrungkeun. Nyundrung ke naon? Urang mata dengan cicing. Eta dia bebangus maneh. Udah ku aing nyuntrungkeun ku babangus ieu teh. Atuh meureun jeding lamun urang nyuntrungkeun ku babangus mah. Cuma maneh lah lieur aing mah. Heuh sok sing puguh rek iraha. Rumah Irahana tangga teh. mana ari maneh? Ya rumah tangga. Heeh ke maneh geus aya bulu kalekan. Ya anjir. Ya. Ari maneh cicing we teu usaha cepik ka. Belut buluan ge moal matak aya modal teh. Kan ieu ge urang teh keur usaha, ngan pedah maneh teu apa we. Usaha we usaha. Sing sabar. Pokoknya mah orang mah tah yang apal. Minggu hareup kudu lamun teu urang kawin jeung batur. Kumaha maneh we lah. Kudu ari sia. Setan.